Ya, kunaon? Meni jika keur galau-galau teuing eta mah. Ih, pugu ieu teh kahayang, tapi ku salaki can kacumponan. Ini hayang naon atuh menikah tika galau kitu. Ya teh hayang dibehel huntu, tapi na bingung, salakin can aya hijinan. Ah, meni bingung-bingung teuing masang behel huntu mah. Da babari ieu atuh. Heeh, tapi da anger ya mah bingung. Heeh, bingungna teh kumaha? Bingung teh masang behel teh ka tukang material apa ka tukang elas? Iya mah nu lain-lain wae, masang behel mah atuh ka tukang huntu, lain ka tukang elas. Ah, di dieu mah langkungna hujan pindah ka ditu yuk. Ah gitu. Hari ngomong-ngomong dia teh dedere ka mana? Nah, bisa ka dieu? Jadi ngahajar ka iya ditanyakeun. Nanyakeun masalah naon? Nah, make kudu nanyakeun ka iya. Lain kan dede teh boga KTP. Ari KTP teh meuli atawa nyieun? Manya geus mangkotan kieu can boga KTP. Menyebut mangkotan atuh ari can boga KTP, eta karek nanyakeun ka iya, nyieun KTP di mana? Lamun nyieun di mana? Lamun meuli ka mana? Ah, iya masuk aya wae. Manya KTP dibeli. Di mana-mana ge KTP mah nyieun ka kantor dinas. Ya sugan atuh bisa dibeli KTP no.